Papasrahan kumaha Allah teh ternyata hese hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah hese urang wadek na ngarasula abay ulah-ulah pasrahna naon pasrah urusan rizki kadang-kadang urang teh can bisa sakieu ge urang ngaji bae tapi tidak bisa komo nu teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh katenangan Muhammadun sayyidu mantap hati ma'asoma istimewa di zamana anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah bahasa pasrah teh bahasa urang bahasa kita mah tawakal tak bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktek mah hese tawakal teh praktek mah ya Allah ya Rabb sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji sadegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik saetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon cek nyana boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajen di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula mah tenang ceukna eta urang ngomong maneuneun kan ya heuh bangunna ngeunaheun biasa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi heran kok kotok asane tah mantap kula tenang jak jaga moal wajen kuku mah ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah Tayyadalah Hatim Asom hebat.
ditanya di nomor kedua tina opat naon nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kulama wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha komo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah ya kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh ngaji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ieu non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek hati masam iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cek ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal masyaallah ieu jang kelas biasa ieu mah saudara ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bagi orang mau tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaheun kos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon Lurah Miskar ngaranna udah seri lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek Hatim Asom nu manta kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae cekena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah masyaallah tah ieu nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh
Aju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tah mah jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho kapaeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, sanggeus bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh. Bulan kamari mah aya atas sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng ka kula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawih hebat maca Quran hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaran anu ngojek teh naon ngaran Grab manggi sewana Cina marage sakieu cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggil sewa kos lah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun punyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tunggu enak cek aju nempel Gojek tolol sak nyada teh ngidakeun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres janterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya deui telepon sabang sakene kos kitu deh. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jak kira ieu sararial jasa jak kira sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jagena ieu sewana nu kos karari teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jagena ieu nang tangan kieu jagena tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang dulu awewe atau kira-kira gelis aja telok kicep terus baik perintah kan sieun tah malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim sainyak-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleug geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya
tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma ardhat wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek-brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing golea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu mudan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wah sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleunak Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan moga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan ini kumaha coba lalakon masyaallah karim nah iya deki rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus dibejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nailah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi buringas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae popol sek sapoe-sapoe teu hees cenah teu hees teu sieun teh jana teu sieun teu sare cenah lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh haju leeh ka dieu henteu
nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah. Asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya. Mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ya. Datang ka Liput. Luar Bisar mah 1 meter tuh luhur. Luhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nah iyalah hatim asom hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebel di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa kene terus ngobrol kene dihudangkeun sahur balalagaan kene maksudna pajar hirup kene tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae pantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi kita ku pamajikan ditaraweh paling seueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu kaditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak ada teh nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentek carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya? Resep atuh cinta resep dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh
Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu didelekeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung. Lah teu deui urang aya urang ieu. Aya mun teu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha mah usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe kaharti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dadagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup paten deui ka onta, balik ka Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di harapan masjid. Nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang nagan nu Allah. Ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar. Talian biasa. Cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat. Wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang na ge nu Gusti, anu maling na ge nu Gusti, sabada Gusti. Eta hebat tah jelema tah. Eta hebat tah kos kitu karena papasrah. Sabada Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek jana tah, tu sagala ge nu Gusti, sabada Gusti bae cek jana. Leh. Nges, ye, bayarnya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus baik, aing balik, aing iya naik naon segitu. Duit dibawa, barang dibawa, kabeh dionta lah. Tawakal tu Allah, nges, beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kagetnya na, kakaragenya nek balik. Tanya kunyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan, ceknya nanti. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan ceknya, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah nyaho. Ceknya ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho cek jam. Aing teh dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal. Ari deuk munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun
aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu nah aya kotok jalak sia teh jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cak cenah horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam naon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ieu tah ieu tawakal lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula esok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula dibalik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu bere ongkos bung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung tah akulah pamajikan anak kabeh mantep ye pas dibukaan teh aya tamu nu beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi keur buka kado Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pamajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nih merusak mobil eta teh pan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae dulu loba mah beneran cenah ngeunah amat ngeunah tolol sia tapi kulantaran rizkina berenang Masya Allah itu masalahnya rizkinya anak nah kos itulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran gos itu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dak datang nomor 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula kitulah para jamaah kaum muslimin wal